lantaran. Tuh, ngaliat ya? Nah, ayo siap angsi lah ya. Ngaliwat gerakeun atuh. Rek mah. Kela ngaliwat jeung naon? Biasa we jeung lauk, we. Kok ngalah-ngalah laukna tuh yuk. Ah, lila kudu ngalah heula jeung lauk mah. Lah, heueuh lila aing kudu ka pasar heula nih yang geus peuting. Nah, mending keneh jeung hayam we lah. Yang besar atau baroga. Oh, urang apa yuk tempat ngeloba hayam nih? Ah, teu lagi mana malipu. Bener ya nama Indonesia Iping loba itu di kanangna enggak mawa. Oh, heeh. Bener tah mumpung jelema eueuh di dieu. Hayu. Tapi si Iping mah bisi ka dieu. Moal kalem kayak bebeja nama pas geus asak ajakan minggu ngaliwatna kayak sasak bebeja. Oke, siap. Ayo tuh berangkat. Ayo, penting ya. Penting. Tidak berpikir lama, mereka pun langsung ngikutin ajakan si Lutfi. Ini kan mau apa ngeter ya? Kanok. Sesampai di kandang ayamnya si Iping, mereka pun langsung mengambil ayamnya. Proses pemotongan ayamnya. Ya kok si kelangkang kan. Iya tuh. Ya apa? Mau kita ke mana? Tuh bisa orang mah. Heeh, bang kurang we. Bo pangokan ke sana, Bang. Siap, gerak tungguannya. Sok tungguan. Bali lah. Ayo ke penting ha. Lapar ye. Bali lah pisan. Mau pesan teh. Ya hayang tuh. Duh, geus pareureum kieu. Ya, itu kelangkang. Ya. Boy, sedang heula ya. Hiji yang baru. Lut. Siapkeun cai hanetna ieu ya. Geus ieu. Oh, itu orang baru kena cairnya nya. Oh. Bislah. 10 menit kemudian. Ih, sabolak euy. Jek panas, nyeblok. Ini panas tuh kuat euy. Kayak orang balik mola joangan nih. Di China kena ini memang kembali. Ay. Oke, lari ka na. Ayo kemarin lah urus ah. Heeh, kurang lah. Mundah lah sarung. Sarung. Tiba-tiba si Uten datang. Ya, mana cek hayam juga kana liwat ya mah.
Atuh itu kayak ngaliwat teh mulai balik mana tong sare lah tong bungas meneh itu oke Kesarean. Gimana teh bagian hawu? Nyamuk. Bawa sedang di hawu lah. Sepuluh menit kemudian. Ayamnya pun sudah mulai matang. Dan mereka pun sudah siap-siap makan ayam punya si Iping. Mantap. Udah kieu mah. Daging ceker. Daging ceker. beres ayeuna tah Tiba-tiba si Pipin pun datang. Mereka pun kaget. Ping. Gaya jeung ayam. Ngaliwat ya. Sok. Saya buat loba ieu dah buat. Sok. Lalu mereka pun mengajak si Pipin untuk makan ayamnya. Nah, naon cokot teh? Pulang sok. Siap. Sok buat. Ngapain sorangan gitu. Siap. Ya, sok. Yo, saan ini datang. Nah, ping. Tak. Keluarga ya mana tuh tes di mana wae. ieu salahnya Mantan futsal. Rasain party. Si Iping pun begitu lahap makan ayamnya tanpa dia sadari kalau ayamnya punya dia. Makan pun selesai. Duh, ngeunah kieu nya. Balik futsal langsung lewat. Nikmat warang kana betul. Oh, aduh tinggal ngeuap mah. Berasa. Nah, orang materinya mulina ke pasar jauh. PT. Sama udah ngumpul. Bae lah. Baik ketak kerat futsal balik tetap main. Lain mah bebas. Soalnya Pipin mah da Tinggal sebeuh. Pipin mah Masih ya saling libra. Si Lutfi pun berniat ngasih tahu si Pipin. Gua tau mending bebejain ka si Iping itu ayam lah. Beberapa menit kemudian, si Iping pun penasaran. Lalu si Iping bertanya, Ari marane tadi mulai ayam di mana? Yo, Ping. Ya teh ayam teh itu sabarang mah ayam nu maneh leunang beli baru dah. Ayam nu mana? Eta nu dua nu kopi. Ayam nama. Eta dua nu kopi nu di luhur kandang malah ya. Oh, nu eta nu dua. Nu kopi pokoknya nu dua nanti nu mana-mana nama. Ini kita mau cari urang tuh kau. Eta mah yang mahal nu dua mah. Lah ada geus kagok puncit mana ge ngadare ieu nya. Oh, saya gitu mah. si Iping pun begitu kesal dan sangat marah sekali. Duh, urang katipu geus 2 kali ku maneh. Teh heula deugan. Ayeuna hayam urang maneh mah dibawa. Dah, anjing tah aing balik ah. Ping. Ping.
geuning Ini gimana? Pundung Sia mah. Jadi heula geura Kan sarua ngadahar mana ge. Ke dia jeung bawang. Kayak jeung manuk piit di lian Jeung ah. manuk. Jeung gerasare nama. Cik balik. Sebuah ieu bae lah henteu lu. Bae lah. Gunung sia. Gunung. Mau moal ieu Kana datang ke dia. Si ka dieu. Kayak indungna ka dieu geura. Itulah ceritanya. Bye bye. Oke, jangan lupa like, Komen and